kuring pinanggi baja campur jeung rembai Cimanguta di Arafah nepi ka Safa jeung Marwah bentang luhureun Ka'bah saksi kuring sujud sumerah ngedalkeun rasa rumasa tekad ucap jeung lampah nu pasalian labaik Allahumma labaik labaik la syarika laka labaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak nun Gusti nun maha welas asih mugi abdi tinekanan mabrur sifat ujub riatur takabur sampurna pupus lebur Ka'bah saksi kuring sujud sumerah ngedalkeun rasa rumasa tekad ucap jeung lampah nu pasalian labaik Allahumma labaik labaik la syarika laka labaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak labaik Allahumma labaik labaik la syarika laka labaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak labaik Allahumma labaik labaik la syarika laka labaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak labaik Allahumma labaik labaik la syarika laka labaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak labaik Allahumma labaik aya nu ngarekam sarua
sutra di langit pantai carita, bodasnya cas di pulas endah narasa, saksi asih dina munggaran carita, waktu urang nepungkeun geterna cinta, dina dada aya rasa, dina rasa aya bagja, ngagalura ibarat ombak sagara, di sisi basisir laut pantai carita, nyadidinya urang teh kuat cabalaka. Mega sutra di langit pantai carita, bodasnya jas dipulas katineng rasa, saksi asih mekarna harapan cinta, poe isu muga laksana paneja. Mega sutra di langit pantai carita. Mega sutra di langit pantai carita, bodasnya cas dipulas endah narasa, saksi asih dina munggaran carita, waktu urang nepungkeun geterna cinta, dina dada aya rasa, dina rasa aya bagja, ngagalura ibarat ombak sagara, di sisi basisir laut pantai carita, nyadidinya urang teh kuat cabalaka. Mega sutra di langit pantai carita, bodasnya jas dipulas katineng rasa, saksi asih mekarna harapan cinta, poe isu muga laksana paneja. Mega sutra di langit pantai carita. Mega sutra di langit pantai carita, bodasnya cas dipulas katineng rasa, saksi asih mekarna harapan cinta, poe isu muga laksana paneja. Mega sutra di langit pantai carita. Geus lain
waktuna kersilih andelkeun ayu urang silih rojong rampang gawe babarengan hayang manen kudu melak para hiangan brodi juru para hiangan brodi pantol ngalayah di tengah imah subur subur makmur kerta-kerta raharja tepantes lamun urang hirup kata langsara ayah segala ayah nyampak segala nyampak benghar lain carita daek kari daek nah lain waktuna kersilih andelkeun ayu urang silih rojong rampang gawe babarengan hayang manen kudu melak para hiangan brodi juru para hiangan brodi pantol ngalayah di tengah imah subur makmur kerta-kerta raharja tepantes lamun urang hirup kata langsara ayah segala ayah nyampak segala nyampak benghar lain carita daek kari daek nah palang siang bener teh ngancik sorangan sok rajen kamamelangan mikiran diri pribadi di mana jeung reka mana cenah hirup kudu urip waluya lahir jeung batin nyaho nu bener nu palsu ngan hese neanganana sok inggih salah pamilih palang siang bener teh ngancek sorangan senang di mana ayana tingtring di kotek tak di teangan lain deui lain deui
wani nalukeun 7 nuluhung wayahna dina maya ngarungkupan katumbiri anu aya di daya Karang Tangtungan angkehan karek rumangsang jauh keneh kana peuting padahal geus wayah asyar najan surya tacan lingsir lamun pareng datang peuting sameme sariat layung kakara balilihan kaduhung gawengan ulin ngalong kewang teboga bawaan mulang angkehan karek rumangsang jauh keneh kana peuting padahal geus wayah asyar najan surya tacan lingsir lamun pareng datang peuting sameme sariat layung kakara balilihan kaduhung gawengan ulin ngalong kewang teboga bawaan mulang ngalong kewang teboga bawaan mulang bentang luhureun Ka'bah saksi kuring pinanggi baja campur jeung rembai Cimangta di Arafah nepi ka Safa jeung Marwah bentang luhureun Ka'bah saksi kuring sujud sumerah ngedalkeun rasa rumasa tekad ucap jeung lampah nu pasalian labaik Allahumma labaik labaik la syarika lak labaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak nun Gusti nun maha welas asih mugi abdi tindeukana mabrur sifat ujub riatur tabu sampurna pupus lebu
Ka'bah saksi kuring sujud sumerah ngedalkeun rasa rumasa tekad ucap jeung lampah nu pasalian labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak.
marahi na untuk birahi mindahi Silih siku, silih seret, silih banting jeung silih jongkoke tedulur, tebaraya, kamu dengan jeung tetangga
sabobot sapihanean ai geningan desalawasna impian luyu jeung kanyataan sugan kuring teh anjeun mah bulan anu satia marengan peting sugan kuring anjeun panon poe anu satia maturan berat sumpah segala rasa ilang sirna geus taynya sesa lain rek jalir tina janji tapi capek ngabohongan diri urang cacapkeun lalampahan urang duaan batan hirup ukur di eusi komo darat jeung api-api sarendek saika bar sabobot sapihanean ai geningan desalawasna impian luyu jeung kanyataan sugan kuring teh anjeun mah bulan anu satia marengan peting sugan kuring anjeun panon poe anu satia maturan berat sumpah segala rasa ilang sirna geus taynya sesa lain rek jalir tina janji tapi capek ngabohongan diri urang cacakeun lalampahan urang duaan batan hirup ukur di eusi kumu darat jeung api-api sumpah segala rasa ilang sirna geus taya sesa lain rek jalir tina janji
sanes gitu. Kada tiasa ngabentenkeun mana emansipasi, nu mana emansisasi. Nah, pamina model kieu mah emansisasi. Aya awewe zaman ayeuna ngaku awewe modern, berkarir penuh obsesi, segala hayang segala pada ngelawan kontrak wae naik kering cenah emansipasi bari utekna teu ngarti bisnis berang penting bisnis naon tukang teh teuing salakina di imah ngajaga tulang kantong anakna diasuh cukup khusus terjeng bamuan hayang ngamobil mewah ngabelaan jadi runtah ngarekeun di salaki cenah duitna teu cukup wae berlian renceng ngaku batik tina bisnis padahal mah hadiah dirupa bayawan awewe nu ieu lain awewe modern tapi sakti daging benci tukang jagal nganut emansipasi keluar tina aturan montong ngelawan kontrak di Singadon jadi bejat. Emansipasi bersamaan hak laki-laki dengan perempuan, tapi hanya yang positif-positifnya saja. Ada no goreng mata sama montong atuh euy teu meunang ngalawan kontrak di rumah euy. Paribasa hayang maju make hayang jadi bapak sagala rupa. Single parent tetek mengek. Kumaha eta kebutuhan biologis itu kadu cara biologis. Aya awewe zaman ayeuna ngaku awewe modern berkarir penuh obsesi segala hayang segala moal bisa atuh istri mah jantan istri pamegat pamegatna di mana-mana cenah emansipasi bari utekna ngarti bisnis teberang tepeting bisnis naon tukang teh teuing salaki di imah ngajaga tulang pantong anak diasuh cukup khusus terjeng babu hayang mobil mewah ngabelaan jadi runtah ngarepkeun di salaki cenah mah teu cukup wae bisa kumarimanya emas berlian rencem pajar ngaku tina bisnis padahal mah hadiah dirupa bayawan awewe nu kitu lain awewe modern tapi sakti daging benci tukang jagal nganut emansipasi keluar tina aturan montong ngelawan kontrak di Singadon jadi bejat awewe nu kitu lain awewe modern tapi sakti daging benci tukang jagal nganut emansipasi keluar tina aturan montong ngelawan kontrak di Singadon jadi bejat nyai awewe nu kitu lain awewe modern tapi sakti daging benci tukang jagal keluar tina aturan montong ngelawan kodrat di Singadon jadi bejat awewe nu kitu lain awewe modern tapi sapi daging benci tukang jagal nganut emansipasi keluar tina aturan montong ngelawan kodrat di Singadon jadi bejat.
Thank